daripada ngawarteg kurang kegiatan lain yang tukang mie ayam. Itu salah nih. Ah, cukuran teh Pahili Pak, jing nembalan. Itu orang mana si Pahili? Awal dulu. Nah, si rekodin kan. Anjing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Alhamdulillah dulu salembut baraya sakota tepang di channel Sangkuria dina acara Ceuk Beja. Makanya Ya, kumaha ieu garamang sarae? alhamdulillah. Anak yang nuntut saya. Naon? Kantong Saya. kami internasional. Alhamdulillah urang tiasa ngariung deui nya. Nah, di nu ayeuna teh asa kekurangan gitu. Aya nu kekurangan ya. Biasana kan kamari mah obatan. Biasa kayak Oh, Alexis saya. Menyusip enak terasa jadi masih jalan gitunya. Jadi pusat mania hadir. Hujan jongklok hadir. Kemarin seorang kata Hujan jongklok hadir. Ya memang biasa saya penting Stephen Simo. ayo Mas Stephen mah kacamata juga na can diseuseur. Kamari pake we. Pepake wae kacapanon. Oh, itu gimana? Ada 10 di bumi jadi Biro aku sarua KW. Sarua. Orang ge 10 beda-beda. endorse tag ini kan? Hah? Endorse. Cetek sebagai endorse. Nah, alhamdulillah ayeuna teh dinu wengi Ramadan ya pas baca siam wilujeng berpuasa wilujeng ngarajankeun saum ka baraya sadayana menuju saraum oge mudah-mudahan urang sadayana ngingikeun pahala luar biasanya di sasi Ramadan ieu. Henteu mereka sama unggal kumpulan teh nu dibarakeun jadi jalawat. Jadi lewat bulan kayak ini jadi jalawat hiji. Wah, bingung Orang teh. Orang bingung. Tapi nunggu sepupu juga orang-orang teh karasa waktu teh karasa naon di nubuuk teh. Dan nunggu bisnis wisanya Usah. Yakin dari kick-off Jangan ayeuna. Mana yang mah pick-up dari bodas kami. Daripada setengah sudah bikin apa ya? Kan kalau lama bodas kick-off hideung. Di mana hideung nih bodasan. Tapi loba ya. Ya, tapi orang bejana lah ya. Pengen orang ngabahas tentang puasayakan. Prestasi saumnya. Terpuasayakan ke rumah. Tema nanti puasayakan. Nama Rodin. Lain, bukan puasa, ayakan. Jadi puasa nama karti, ayakan naon? Ayakan teh singkatan. Ya. Jadi meureun Rodin. lain ibaratnya meureunnya nyokot cai ku ayakan, ke brosling. Ayakan teh Gitu like gitu. ayo gitu. Puasa ayakan teh anu aya di hakan. Itu Satu body. Ceuk beja kita sahur dengan ceuk beja. Oh, Satu ceuk beja. Ceuk beja mah gitu puasa ayakan teh anu aya di hakan. Teh ceuk beja gitu. Artina Aku yang sadiakeun maneh erek bangkong kecok lain. Apa aku maneh? Oke, aja lo gak numpangnya. Janjok lo.
di kangkong gitu diganti itu sarwasina ke bulan puasa ya cing cirining karena mungkin teh mesti kan imsak kan gitu terus imsak kan jika suara non lamun jam 11 mah urang ke di pagawean teh pabrikina ngiung we Oh gitu. Itu jadwal keluar makan siang. Makan siang. Matak tadi urang ngadenge euy. Urang ini ngiung anjing makan siang cai. Pas deui inget urang nah kayak nama kan kusirina nya kayak mau cek beja baheula kayak lisung baheula mas oh itu pulisung kayak apa lisung itu wah apa le udah kayak nang lisung Orang kita apa sih? lisung kan aya laguna teh lisung kedua dua halu luhur kapal udah lara Nah, pernah lisung kan nih. lain euy anu udah komplit ya eta mah lisung pipi lisung pipi berarti pan lisung ge dako sarua asna ieu cek beja deui tah lamun hayang boga budak di si Afgan lisung dia import dina prolog nanti lo bari tojosan ku cengeng waduh aing corok ya di tojosan ku cengeng untungna ku urang cuma di tojosan Tapi tapi udah cek beja sama sana di si ayang senanya tak kempot di Afgan sedikit tojosan ke bawah nggak butuh kucengek sana gitu Pemilikan itu namanya. Pemilikan karena itu mah lobana turunan lobana mah Di DG itu si Cika. Ini iya nama itu. oh sarua jeung si bungsu urang sabeula teh kunaon eta teh yang hijir lain menang tojosan kan lain ulah jadi sarua sih ini di fenomena mungkinnya di zaman baheula saya mungkin deteksi puasa ayakan atau godin tadi disebut tanggungan Ya nama godin. Penting naon kan tadi mimpi naon godin artinya naon gitu. sama maneh we anjing urang Kan ini cek beja. lain cek beja anjing kenyataan eta mah Mana sampai aja kumane. apa nih aing oge mun keur kemana ngalaman iya mah teuing tahu nira sia nu make motor nanya Kalau itu kira cik biar orang. aca karena 2 poe ke saminggu deui ke saminggu dia naik motor di jalan teh urang di tukang bonceng ka urang teh jang cenah mah euy setir motor teh cenah bisa dibelokkeun ka kiri we tuh jig urang mah di kiri teh anjing warteg cenah lain setang ieu mah maneh we urang cek urang teh Gimana deh? Montir ke bengkel. Asan. sia mah aja Kunaonnya teh konsirna di terus tanah. Aku nong itu tiap jalan biasa normal. Gitu aya waktu itu jomeng kok. teh diaja ieu mah euy refleks mah penting make sensor nu ieu na disebut apa kandang teh tah itu kandang lagi warteg dan biasa kebiasaan 11 bulan kawan oh iya kita jadi di belok gede belum puasa gitu kebiasaan gitu tadi cuma kebiasaan kayak mah adatna gitu ya tapi eta teh jadi adat buat eta orang memang yang bulan puasa tapi orang tuh maksimal ngajalankeunna ya eta tadi masih kene ya Tapi insyaallah tahun ini bulan udah perubahan mah beda pintu dua ya peningkatan kali na batal seminggu jadi 2 minggu maneh ini kedua yang peningkatan jadi kabaraya nya kadeh ulah nurutan Stipan ulah iya mau ketelingnya ya banyak batu yang orang sorang dan senanya bener tuh bulan puasa mah kuburan aja waktu kurang namanya ningali eta solokan cenah baru pokoknya mah ningali solokan biasa ningali kolam renang pokoknya mah kayak ancung Komunya tengah pada lohor tanya bener ningali sehingga lupa tiasa mau pada asar deket ka magrib ningali cucumu keluar kurang mah yakin da mana ningali cucumu asli kita beda sabila urang sieun cucumu teh asli di bulan puasa masa korma suka teh ngejat ningali cucumu pernah di deketan ayo bulan puasa mah deketan sesuatu korma gitu kita pada mah plek-plek juga itu cobaan uji udah juga tak gitu sieun euy asli ku orai kuno teh sieun
Cucunguk mah asli. Moal. Nah, Deui aya cucunguk di mah can paeh mah bisa sare udah. Kudu digebugkeun. Heeh. Geuleuh mah pokona mah. loba. Mau mana bisa doa. Tapi itu pasti loba wae nu posisi cunguk ya. Pasti loba oge fenomena nu dilakukeun ayeuna teh ku masyarakat kebiasaan tadi teh nya ngodin lah atawa puasa ayakan di sahur dulu gitu nya tidur sahur kan ayo buka bersama dulu buka bersama padahal teh mana nama di urang mah di kumaha gitu Kan ini nama bulan puasa kan ada KPT tempatnya suku ngumpul ini Ban sampai sapotong. otak sepotong ya pakai tirai sebenarnya tadi teh ya belok yang 10 ketinggalin so gantinya bulan puasa teh waktu teh dah ketinggalin mos kemudian mah pasti bukakan dia ART itu teh dicarinya Mau dibukakeun tapantona. Urang pernah, urang jujur aja ya. Pengalaman gitu nya ngagodin dia. Untuk foto viral apa dia. Urang mah di hiji tempat pokoknya mau dibijakeun di mana. Cuman euy di jalan asa panas kieu ngeunah jigana ya. Es teh manis jeung padang atawa naon gitulah. Aya tah rumah makan. Tapi meleng saeutik. Tadinya we hati-hati urang teh geus pede da eueuh jelema teh wah moal jelema cing. Pas dibukakeun oi mulak aing. Wah Quran nun. Aing cek tungtungna tapi aya halusna oge. gede mana ukur ya Jadi henteu jadi enak urang teh. Oh, teu jadi tah asli urang. Lain nguruskeun diri sorang. tadi mah ini uang Oh, kan kusakam dengan jam loba jadi enak. jadi maaf teteh puasa sahur ngilu sahur gitu kan giliran buka ngilu buka kemarin di kurang nama teteh teh ka mana KPT teh Foto. ya umum hari tadi mana doanya Benar. Geus dibejakeun. iya tapi lamun deuk diurutkeun ieu nya anu salah kan bukan puasana atau anu dagang tadi bulan puasa Tapi da loba nama nu dagang nama puasa deui. Anehna teh. nu dagang puasa Pak puasa ditanya teh. tapi ada Puasa abdi we teh. bisa disalah Ya muncul lah. Mana nama tuh, mana duit. berarti justru jadinya omset kopi itu dibuka Kurang we nya di hiji tempatan ngobrol. Oh iya mah musiman cenah dagang lagi. Padahal si bapak itu teh tara dagang. Kan cuman bulan puasa sigana rame cenah. dagang Oh jadi pedagang musiman bulan puasa we unggul dagang. Nu biasa na Indomie payun 3, ieu mah 15 teh payunna. bener tapi bener cek maksimal dagang mah tuh bisa disalah Ya, bisa wae bener nu puasana oge nya enak nu puasa dek nyalakeun setan kan cenah setan mah keur bulan puasa mah kabeh di carangcang tanpa Cek setan oge lamun aya nu kitu eta lain urang. Ting saat. Itu sorangan. nah setan mah kan bulan puasa sebenarnya gereja ya kabeh di carangcang kurang di carangcang jadi kalau misalkan aya nu puasa masih kira loba-loba pertama lagi setan sebenarnya Oh, bisa jadi dapat itu kebiasaan diri mengenai soalnya jadi lamun tiap tahun gitu eta geus 11 bulan. Hingga 11 bulan gitu wae diberi kesempatan sebulan yang ngarepkeun diri ngarepkeun manis sorangan tuh bisa teu dipake. karena kan momennya Ngomong Nah, tuh kesempatan. jadi bulan puasa mah dino sunat Dua, ya jadi lobakan Iya, kalau apa teh ada nah itu kan justru kalau bana pintu kemudian naon ya tarawih itu bagi Korea padahal kan Taraweh. tarawih Mimiti unggul, sapna pinu. oh gitu taraweh teh gitu ya taraweh gitu ya lamun jadi silih disalahkeun mah ieu jadi inget dongeng Kang Ini Nya. aya dongengna ieu teh Aya. silih salahkeun kieu dongengna teh nya kan aya hiji mah ya sebenarnya teh bocor ieu cek Kang Ini dongengkeun deui we almarhum tak si kenteng teh bocor yang boga imah teh otomatis anggaran tukang sampang neukeun eta kenteng bocor Tukang ngomean. ngomean datang mah tukang teh ngomeankeun carita namanya
pas keur ngomean si suhunana kasok-kasok teh lapuk gitu. Kakak cicel tak labung. Pros meureun. Pros. Kamu gula. Sana kitu nya. Sunda mah labung kan gudubrak. Gubrak. Berarti labung yang dia kan gek gitu. Namun ini jig gitu. Gudubrak labung nah. Teh mau teh Si tukang teh mau. Daya tamah si keluargana tukang teh langsung nuntut. Kan boga imah. Nuntut nyata ganti rugi lah maksud orang mah. Nah keluargana ieu mau dituntut datang hakim ke pengadilan ngadu. Pengadilan wah ieu keluarga orang mau teh gara-gara ngomongkeun ieu mah saeta. Ngomongkeun suhunan teh. Aya cek nu boga imah teh cenah. Urang mah teu salah. Anu salah mah anu nyeun suhuna. Ditehang. Bongan sahanya teu kuat. Oh gitu. Ditehang teh tukang suhunan teh. Itu tangan banyak tukang suhunan teh ku si hakim teh. Terus yang mana yang salah, mana yang suhunan terkuat gitu nya, yang sol gitu. Jadi we lapuk ngagubrak gitu muka maut. Padahal teh geus sabaraha lila. Aja si tukang suhunan teh. Urang teu salah cenah. Dabongan urang keur nyeun suhunan eta tetangga cenah aya awewe make rok. Make rok hijau. Meureun fokusna kalinglap cenah gitu. Ketinggali jadi bengkok akhirnya nyala ke tetanggana awewe make rok hijau. Tulu ya meureunnya. Aya. Datang si eta teh tetanggana make rok hijau teh nya. Karena juga bahasa salah kan. Eta salah cenah sabab ieu nu mau gara-gara ieu tukang ningali eta jadi we nyengsol ngabubrak gitu. Nah da abi mah lepat mah sanes abi anu lepat mah tukang celep. Nah tukang celep ada tadi nama abi teh hoyong rok teh warna beureum. Aya hijau gitu. Atuh ditehang eta teh tukang celep teh. Caritana ditehang teh tukang celep teh ku hakim kabeh. Kapanggih. Aya. Aya cenah. Ke nangkring yang mana ke dagang. Sana mana ngilu dibawa. Nah, tapi enggak bisa lawan dia gitu. Mana yang dihukum sana? Mau bisa ganti rugi dihukum mati gitu nya langsung ada ditangkap dihukum. Nah, itu sunan. Pas dihukum matinya si tukang celep teh jangkung gitu. Si dedegana teh si Algojo teh rada iya pokoknya namanya ada jangkung teh. Si Algojo teh si ieu jangkung teh cenah. Ayo cek hakim teh. Nah, anu pendek cenah gitu. Tukang celep pendek. Tukang celep pendek. Kepanggih aya tukang celep pendek di bawah. Langsung ka tempat gantungan, digantung ke kamar. Abis salah naon cenah gitu. Teh juga gitu modelnya. Ciri-ciri salahkeun nah gitu nya. Menurut aku teh salah urang tapi kabayang mun zaman ayeuna yang kitunya hukum teh. Maya panjang we kamar udah teh pokona mah juga gitu nya. Ciri-ciri turut teh. Ciri turut. Tapi kasus anu terus we diungkit-ungkit ka ditu ka ditu. Dina kasus naon-naon ge loba cek meja. Cek meja si anu cenah nu nyeuna. Nya. Tapi jadi inget akhir namanya kanu ngagodin teh atau kanu puasa ayam kan teh aya laguna tah mandul deui nya. Mandul teh jeung urang ai urang Sunda mah teu boleh ge di mana jadi lagu. Teu boleh manggihan naon kejadian lah. Kejadian jadi lagu orang Sunda. Oh, di mana ayeuna tempat nu jadi lagu langsung. Bener teh? Nah, ieu juga nama fenomena. Etanya kaleuwihan teh nya seniman. Seniman nu boga kacamata nu beda. Jadi situasi kayak urang yang tempat teh seniman. Ade, aing kacamata. Dengan situasi jadi naon? Jadi karya. Tah ieu karya nu mangdulnya tentang godin, tentang puasa ayam. Oh, ayahnya? Ayah. Orang nyanyikan. Oh, mana mau gugus kieu tapi teu apa. Jangan kira dulu mana heula ada loba. Dulen tidak sumbang. Tapi dah, tadi. So kurang oke nih mangga refresh we nya bari ngelingan nya tentang puasa. Udah inget keneknya. So. Batur sahur sahur batur buka buka pikiran batur puasa berbeda
aing tuh bisa main gaple. Tuh bisa aing. Sahur, kayaknya mah sahur biasa. Hanya aing tamu mending bisa. Tak gitu sebenarnya di batur sahur gitu. Tapi nyain salo aing kan dia nama. Ieu mah pepeling yang urang. Nah, Kurangan tamatna kan. kalau aing Si penting kurangan lebih tamatna. lama. Kayak aku budak. Tapi aja wae jangan. Aneh eta asli we. Tapi mun ngomong-ngomong batal mah ada lain cukup ku dahar ngapoe hari dasar mangkat ngapoe. Pan aya nu dosa teu karasa teh. Jadi anu batal puasa mah teu cukup ku minum misalkan dahar tuh ditunggu lah. Ya, aku cek sana ketinggalan. Nah, tinggalan nih puasa. Mata urang mah euy. Basa tahun kamari mah aya sapoe tah. Urang teh euy bener-bener tah yang puasa. Asli tah. Ting tidak keluar kana naon urang teh. Asli tah. Bahkan ting nu ningali nu tuang nu minum gitu. Sare we sapoe. Iya, aman Aman. Panon aman, Ah iya saking ieu nya saking ngajagana cenah ditinggalian dia hayang puasa kan untuk puasa mah kudu bisa ngajaga we segala rupa lah kita meningali mun lamun lain ditinggalieun. Jadi ibu-ibu cenah caritana teh panonna dipeureumkeun dibengkal ku beureum cenah Di halangan. Nah manehna teh yang buka nyadiaan buka bakal ka magrib lah nya teh cenah. Tangi tah kasalakina salahkin nanti pak sana tinggal itu kalapa nggak ada mana dari tanggal kalapa mau ditutup segala ditinggalin puasa lain salahkin di kita naik tapi si ibu nanti baru di peruntunan dari puasa sengaja puasa ditinggalin naik tas si bapak tadi kan besar pak dia kenaik betul kadang duduk hiji weh tong loba teuing. Padahal mah kudu si bapak. Pantai apa lu? Apa lu nya? Nah, mungkin efek jelema mah lamun ke soak itu bagunya sok ngompolna calana. Luas komo ieu di luhur. Ada gubrak gitunya tah. Ngompolan maneh menurutnya. Ngompolan maneh teh caina teh ngocor teh. Si ibu teh keluar. Pasti muncrat menurutnya kalapa. Kalapa teh. Tapi biasanya kalapa kolot mah bersih. Muncrat cenanya disiukan kalau baskom yang kayak buka dan masih pernah jalan ada dibuka sih buat alhamdulillah dulu terus supaya dia tuh bisa nyetir ningali sehingga senang Kenapa cipta-ciptanya gimana ningali si bapak lu bukan di kalunya senang di Jakarta di Boseona dia orang buka helang itu senang besok teh bola situ nah senang cek apa teh hasil buka mana kolot teh kolot sing goreng sing ompon. Aduh, itu tuh orang tong kamalinan. Nah, ulama tong kamalinan situ tengok gitu ya puasa panon beureuh gitu. si bapaknya teh ngomong gitu Kan nyuruh ya. nyeri teh apa mana apa mun memang bisa digda geuning ngegubrak sekaligus jeung gitu ya itu bisa nyebut tulung itu bisa kemudian ieu dinu tangkap kalapa Nah, terus teh sok heran oge. bulaan ya cek aing mah aya skala 1 bulaan kapan atuh namanya aduh bingung aing kalapa mah da bulan nanya karena tadi nama Dawogan teh. dawogan Aslinya. Tah, sing goreng impang sih lagi mana? Kegaring teh. nah segera nak kira Ya cek opo kayak ketegaan si bapak. tapi kan nukoning mah biasanya heran ya maksudnya teh bening gitu Nah, iya selain puasa ayah kan tadinya nurus sahur di bulan dahar gitu. Ayah fenomena mungkin orang yang ngalaman balik ngecek bedanya unggal subuh teh belum maju bringkal bringkal dia nah kan ngalaman gitu lah kalau kan ujung-ujung tak aing nanti kan nu cek aman kurang kan justru nah si puasa teh jadi tiisin asa tiisin bagi kami bakal jadi teh kan juga lama puasa itu rame gitunya baru dake kalaluan karesep gitu Ayeuna jadi histeris jadi mulai pudar lah si eta teh budaya justru kan ku zaman ku zaman ayeuna tong boro barudak ayeuna puasa-puasa pajar teh ngabuburit tapi nyerong ape
enak hampir depan jerona mau eta kan ceuting nya ternyata aya hiji budaya lah aya anu halus nunya bebangan ngabuburit nya resep kan eta teh enak mah dilarang teh enak teh kenging ya da ngabuburit jadi wayahna lah eta tapi mungkin ieu kondisi teh enggak boleh lah normalnya ngabuburit mah teh kenging buka bersama kenging sauna cek beda ya mah cek beda ngabuburit teh menang ngabuburit teh menang tapi buka puasa menang dia mudik aya dagang ge meunang dagang tajil jika mudik cenah mudik dilarang tapi mudik ulin ke kawasan wisata menang jadi bingung cek beda ya cek beda jadi jauh beda jauh beda benarnya tapi yang penting mah urang syariat urang iya jadi kudu yakin we naon anu diekeun ku pemerintah pasti anu yang harusan jadi hiji nu ieu mah urang ieu lah kan bahwasanya mantangna kudu ka Allah nah aturan pemerintah mah itu mah yang ada ya mungkin jeung kalau lu penting urangna mun dinu cekasana ada sudut pandang yang berbeda memang kiki nyakeun we eta jadi namun geus kieu nya urang pasakeun lah nya benar nya ada orang terus yakin lah ada mungkin lah pemerintah ngeren lokal kira-kira yang jongklokeun kan dirinya jongklokeun mah setuju urang mah jongklokeun sorangan jadi kalau nu jongklok nah gitunya setujunya urang mah orang kontra lah kata kebijakan pemerintah mah urang mah netral kan nah pokoknya mah ambil yang positifnya balik deui tah anu puasa ayakan balik deui ayakan si Godin kayak gitu ning mana menyebitakeun lagi euy Godin mana kata mah lain Godin teh sekolah kene bieu beurang tuh anjing di mana Stephen sana di Imas ayo lagi di hadapun makan anjing digawe aing tadi asli digawe gawe kitu biasa orang biasa biasa teh naon cete wah cete karena ki puasa anyaran kene cenah geus bisa minggu lah insyaallah cukup kayak gitu sudah dipitnah wae bingung teh kadang-kadang di perjalanan hidup ya maksudnya teh orang teh kudu tadi kudu perubahan nanti kan emang teu bisa naon teu bisa instan tapi kan aya peribahasa cek sudah ini sekarang cak dengan batu laun jadi bukan tapi caca dengan itu laun kita mulai tentu tapi resep we ngomong peribahasa itu bener kan jadi kita mah pandang ya lah kan di masyarakat memang loba fenomena amun ayeuna sih serada udaro ge juga contoh misalkan malam takbiran ngariung teh loba AO gitu malam takbiran ya eta tadi lagu tadi teh sambunganna teh kadinya kan jadi kan untuk sahur mun teu nginum ya mun teu kiranya AO betul lah nih ai paribasa makusuk eta si Idul Fitri teh salat teh emang bisa salat nu aya mun sare eta teh hari ini besok aya istilah cenah aya nama ieu mah tos tobat cenah tos tarawih kieu cenah aya nama kieu sugan teh kieu salat lari gede wiloba gaon botol ada kugaon sedikit kayak gitu jadi perubahan itu lebih ada ya bener ini macam buat pisan gitu kan non alasan itu kati orang tua eta nu esena mah tau mana aku udah nanya utring orang tua di kolot ya lah itu orang tua mana dulu lah nanti ngomong nanti dekati sekarang orang tua gitu yang justru ayeuna peribahasa muka itu kan si orang teh naon orang tua teh siapa kolotna botol kena cap orang tua pantesan kayak gitunya bisa anu tuh nyen mereknya asli cap orang tua jadi kalau dihormati terus kaget makanya ya orang tua di nya penting mah orang ayeuna karena jauh lah nah jangan jauh bener gitu kan orang saling
Jadi bahasa orang Sunda mah ulah ngaji. Belum bisa ngaji diri. Nah, itu paling saya eta ngaji diri. Ngaji diri. Kalau orang pernah yang status tingginya, Soalnya itu jero ae tauhid teh cek si Ale bisa tauhid. Awal satu sana. ulah nempo batu lah, nempo mah di sorangan. Ulah wakana sila sila. Hah? Cek dewe kamari ulah mah di imah kaca. Beda goreng kan. Efeknya berapa? Udah sare di langsung lompat sih Ate salah satu cara. Jadi kudu bisa ngasih silaturahmian dari sorangan. Misalkan ngasih silaturahmian batu. Tahu tak? Cik. Bener aman. Sabab senalam orang bisa ngasih silaturahmian diri sorangan, terus bisa ngaji diri sorangan, bakal dikenal kanu nyeuna. Tah. Gitu. Jadi bakal bisa kenal kanu nyeuna teh lain lobang kenal batu, tapi lobang ngaji diri teh. Kita juga ini favorit Alexis Tanuan. Tanuan kita bisa di Pan eta teh. Naon urang teh gumantung teh kan masalah. Itu nya aya teh laguna sadi urang tuntang atuh. Nya pan lamun urang geus teu bisa muntang ka mana. Hiji itu rumah moal jam desa. Deui. Pemuntangan mah kita kucingan santri. Bisa juga ngaliung. Cik tinggal itu aya kayak butut sebenarnya harus kalau mau sholat jadi kopea hari imam nggak menang kopea butut menang tuh itu menang menang karena naon meureun kumaha tadi tuh orang bingung euy sok teh bingung tulisan kan ngaliung ya harus aya kopea butut tinggal mau sholat ngomong nanti di kopea hari imam menang tuh kopea butut hanya menang wae meureun menang jadi imam kopea butut menang menang mana kopea jadi imam kan mah kopea gitu kopea aing teu ngarti asli aing iya aing mah kopea butut jadi imam tah omonganna anjing teh imam aing cerita Kang Ibing teh gini kan jadi masjid mah batasan-batasan gitu rek sarjana rek bebas gitu. Tapi orang bener ngadengikeun naon ceramah nyalain ceramah lah pancek almarhum ge nya cek ka dinding oge ya mah lain ceramah oke cek meja bodor lah tak anu anjing bodor lain dia mah cek manehna gitu tapi emang dipanggil dan ceramah lain ceramah orang bodor katanya tadi teh kopea teh bodor di kami itu bodor bodor kalau jadi imam mah teu meunang kopea butut namanya aja kudu jelema mau make kopea anjing keren bodor eta teh sebenarnya mah mun imamna di kopea butut teu masalah tapi jadi imamna kopea butut beunang teh cenah imamna kopea butut anjing gerak-gerak teu beunang gerak-gerak butut tapi mun imamna di kopeahan butut itu tangga teh tadi teh tapi istimewa kok sapu mah butut sapu mah halus anger di nama kota cicing nyambung tadi itu Mang Stephen namun geus ngumpul di masjid mah mau ningali jabatan mau ningali kita rek imam aku atuh aing sarjana di hari mana SD di tukang buka puasa ge anger buka puasa ge sarua rata imamna SD contohnya urang SIG gitu ruku Allah urang SIG itu kerunya kan begitu kan udah buka puasa kan rata makanya mau sarjana buka jam 2 nah bagus buka sarjana itu kerunya nu SD jam 10 nah cerita buka tapi bener eta ceramah eta bener dari selama disebut teh agama nu paling akur salah tapi aya eta kan di zaman ayeuna aya dipake aya rek kitu tah kadang hampir gitu hampirnya oh benernya
hampir mau. Jadi poin namanya poin segala macam Kita yang mau ceramah kudu teh ya sertifikat itu jadi kan. Lo tak baraya peta terus salur nyampe peli dan puasa mah kudu loba. Tadi ngaji diri sebab sama orang tengah ngaji diri orang mau bisa kenal ke pangeran gitu panggil kurang. Ya tadi kan senaya lagu favorit yang Stephen emang Arabis ya. Itu teh lagu nyangakeun we kanu nya ka hiji mah ya lagunya halus lah ya pertama oge kadua sono we ka Arabis teh cing urang ngajikeun sugane urunyung ke ka dieu ya sok eta teh lagu sasi. oh iya cek sieun Saka nyanyi kenal deui. eta mah lain bambu daso wah eta teh jeung urang wakawalon jadi Sok enak orang nyanyi preparing tadi. rapna we nya dari salbungan piraku Konser eta mah. konser capek eta mah Siap. daya deui panglumpatan daya deui bangun tangan Allah pangeran abdi pangeran Agus Jati daya deui panglumpatan daya deui bangun tangan Allah pangeran abdi pangeran Agus Jati daya deui panglumpatan daya deui jero eta Jero. nang tadi ke pamungtang mau halo Kamu tamu. Kita jadi mencukur lama lebar bulan puasa ayeuna masih kene dimanfaatkeun mah nya dimanfaatkeun masih kene aya budaya. cantang tuh tahun ada Kaum urang. nya mantap kudu tak kuat jadinya geus mumpung ngajak urang Kemudian semua kita wae ya mesti yang bener yang baik. Kamu ngajak ngaku. Yang aman. Itu lagu tadi. Sudah eling. kan dimulai isukna lagi di blog sih WA soalnya ngajak wae anjing kalau mah ada apa aing nomor mana tuh kudu dicatat geus dina otak aing itu WA nyambur jeung nyambur lah keur disambut teh di keur pieu aing patok jauh dengan video we Ternyata itunya jadi orang bisa manfaatkan lah bulan puasa tahun ayeuna benar tadi belum tentu ke orang tahun haru bisa nyaharipan deui. Jadi melalui HD mah aya peningkatan teh tina kahadean. Ulah di bulan-bulan wae tah nu ngaranna puasa aya kan atau ngabuarin teh. Lamun deui mah teu naon. Tapi lamun kan eta gantian kena lamun ikono dihaja-haja mah tadi sahur niru sahur tukang niru buka di barang nambung di beuteung nambung ibadah di barang nambung puasa nah kitu mah kesehatan. Tapi asli aing sadirin bener naon asli hayang ceurik nu naon nu sahur niru sahurnya di barangna di buka di mah di buka pampangna mana karunya ka pamajikan ambil paribasa mun apaleun Oke. Gimana beda kaca? tak pukul ke anjing Wae. wae make kaligrafi eta ngawe mesetan tersasu Rukia pajar teh. Namun dia di alamat ka pengunjung acaranya di acara di mang ujang heula ya statement. nya jauhkeun lah jeung ka ditu nya insyaallah da diri abdi salera oge cantang tu bener gitu nya urang naon urang sarerea lah diajar ayeuna nu boga ilmu naon-naon teh pan kudu saling ngamal pirake penting urang kieu teh pan amal urang diterima Tuhan teh urang tah Allah tadi. mau saning nah gitulah nu penting mah sabisaning dijauhkeun tinu ka itu
bisa mungkin bisa nah di Mang Stephen ada Iya mah dan ngusahakeun godin cenah ieu mah. Ya jadi kieu dulu sering godin kan. Anjing. Aduh, ada yang Enggak lo, aduh jadwal warteg cuman ya di mate jadwal imsak statementna hade sih. di mana jadwal warteg buka di jalan mana wae. Ah, ayo naon GPS ge aya anjing. Daftar warung yang ulah gitu. Jadi dulu di bulan puasa ada kan tuh benar ke panggil ini. Itu kan bulan wah penuh dengan berkah dan bentak gimana orang kita ini. Tongkang udah di panggilan ya sok ngajak ngomongin. berkawanan sok abdi mah Saya tentang ayo baturan sok ngajak ngomongin ya. Kerjaan di blok lawe ya. Itu lain-lainan ngejauhan atau naon dan orang yang niatnya yang puasa bener gitu tamat pada bener tapi nya ulah gitu oke ulah lain memang maksudnya kieu awalnya ulah Allah main blog itu ayeuna menegak sabisa-ning ajak urang gitu main blog wae ajak lah ajak lah daripada gitu orang dengan kegiatan mana lah gitu main blog wae daripada ngawarteg urang kegiatan lain yang tukang mie ayam. Soalnya nih pasar iya sekolah kayak itu musimnya sudah tidak bener ya bukan orang musik teh apa ningali jalan mama ulah tinu pengawakan heula Ibarat tadi orang warteg gimana soalnya ibarat tawanya tadi. nah iya mah ilah pokoknya jangan nih boy. warteg kunaon lu kan ngomong blok-blok orang lu kan ngoblok orang mata orang balas dendam blok-blok ada kabeh itu loh gunana yang dulu di blok deh kumaha nih mah orang bisa ngajakan yuk cenah jam 12 gitu terus ngirim teh campurnya lu ngeunah stiker aing nangan di Play Store aya stiker buka puasa aya ulah enak ulah ya sabisa-bisa di mana pun di tingkat Tah eta. Teng tahu nyari rame itu mengenai senang juga kalau ada pada di situ kemarin dari kesempatan dia nanti jadi kalau dulu bilang orang kita kemilan kayak namun naik ngawera namun kebiasaan ada kulin kalau tentang masjid hari kuy langsung dia kuy langsung mau dilila-lila tapi ulah cek beja kuy OTW eta mah kudu aslinya cek beja wah ini suka mana ngetes kuy OTW cewek warteg wah ngadoin sakit tuh ya alhamdulillah di Lembur Balai Kota terus Rengse udah ngawangkong biasa ngobrolnya tadi tuh kan dia tapi mudah-mudahan saya nanti saya dicanak menurut saya nama pijen tapi tak nu tadi teh nu saya na canak menurut saya na pijen teh udah dipraktekkeun ke pasar kapan lobana jumahan tadi udah dipraktekkeun pas balik tarawih ingat cenah cek ustaz saya nama canak menurut saya na pijen nyana halus sendal pernah aing make sendal halus balik make eger belana gitu apa namanya eger belana soalnya itu karena orangnya pasti sendal hanya melingin tadi dipraktekkeun cek orang teh ingat Pak Ustaz Usep lungit dong mencari mah geun we lungit mah tong ieu anaknya saya pilihan aing saya ini tang gitu tuh udah urang itu aya nu leungit beja aduh cenah sendal saya kemana ya cek urang dari urang mah maksud nanya cek urang teh pahili Pak jeung teh malah itu orang mana si Pahili? Bukan Pahili itu Pak Pagentos itu siapa lagi Pagentos? Malah nggak anjing cai teh. Orang tapi katu sebelah di mana? Bali itu gitu ya, Bun Balai Kota dulu Lembur nya canak nu saena pijen nu saena nya. Sakitu teh mah ngobrol lagi sakitu beja teh ya. Beja Pemilang aja teh masih kosong kene. ono nya. Ya, UMKM tadi. Sok gratis ya. Itu pengalaman di promosi. Oh nya bener, sareng ieu nya urang ajakan nya.
komunitas-komunitas Nah. di luar. Ya, isi urang teh isi di mana tuh? Oh, ieu wae. Ya pasti lah. Asal nama dinten ayeuna teh aya bintang tamu. Aya. Aya dinten kemarin terus kayak dinten. Mun tadi bisa balikin awalnya kan dinten teh biasa. Naon? Tapi nu sahur. Sahur bae gitu. Sahur ya. Emang juga nama naon orang mudang subuh. Mana agama naon? Pek tengah balas di bae. Tak gitunya orang ajakannya ya bara anu di dari itu Bisi kan di Mangkusen, dengan Stephen, di ABOG, gatur rencangan komunitas naon, yuk silaturahmi saha wae we yang ada komunitas kok reng-rengan kok ada nyaliraan hayang di rumah wangkong di program cek beja dongkap we ka base camp Sangkuriang di Sekemeru. Sekali deui DM paminten ke aya IG-nya, IG di YouTube channel Kalau Salo. produknya produk teh kosong kene ngahajar teh. Jadi disebutkan eta. Oh, biasa ya. Pokoknya Salo mah ya. Nah, gratis, sadayana gratis alias free. Nah, sakitu diatur cekap ya hapunten kanu kasuhun hampura kanu aya urang jasa tukang di mudah-mudahan insyaallah di program cek beda. Banyak.